Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 7 semester 2. Dina minggon ka-12 ieu, Ibu bade medarkeun pangajaran ngeunaan serepan tina basa Arab. Sate acana urang diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula supados diajarna gampil sareng ngerjakeun tugasna oge gampil. Dina dinten ieu sadayana haladir. Mugi-mugi tiasa haladir sadaya dina pangajaran sareng ibu dina minggon ieu teh. Dina pangajaran ieu tujuanna nyaeta hidep kedah tiasa ngaidentifikasi serepan basa Arab dina basa Sunda. Waktos minggon-minggon kamari hidep mendarkeun ngeunaan pupujian. Tah dina pupujian eta teh lobakan kecap anu asalna tina basa Arab saperti ibadah, salat, sakarat, jeung elmu. Tah asupna basa Arab kana basa Sunda mareng jeung asupna agama Islam ka Tatar Sunda. Kira-kirana nyaeta abad ka-15. Urang pedarkeun hiji-hiji contohna nya. Nu tadi aya kecap ibadah. Asalna teh tina basa Arab nyaeta kecap ibadatun. Lamun dina basa Sunda miboga harti nyembah jeung babakti ka pangeran, maksudna mah Gusti Allah. Nu kaduana nyaeta sakarat. Asalna tina basa Arab nyaeta sakaratun. Lamun dina basa Sunda miboga harti mangsa ngaleupaskeun nyawa. Nu katiluna nyaeta salat. Tina basa Arab salatun. Dina basa Sunda mah miboga harti ibadah umat Islam. Anu kaopatna nyaeta elmu. Asalna tina basa Arab nyaeta ilmun. Lamun dina basa Sunda miboga harti pangaweruh, kanyaho, kapinteran, jeung pangabisa tina rupa-rupa sagala hal. Lamun dilarapkeun kana kalimah, opat kecap contoh nu tadi disebutkeun teh nyaeta ibadah. Kalimahna teh urang kudu daek ibadah ambeh hirup tenang. Lamun tina kecap sakarat, kalimahna jalma keur sakarat mah geus teu bisa ditanya. Lamun tina kecap salat, kalimahna nyaeta di mana bae oge tong poho ari kana salat mah. Lamun tina kecap elmu, nyaeta kalimahna elmu mah moal berat mamawa. Kecap-kecap basa Sunda anu asalna tina basa Arab teh kawilang loba. Lain bae opat kecap anu tadi ku ibu dicontohkeun. Lamun dina kamus basa Sunda biasana sok make pituduh A kapital atawa AR anu hartina eta teh asalna tina basa Arab. Janten ayeuna urang ringkes pedaran-pedaran anu tos ku urang pedarkeun tadi di awal ngeunaan serepan tina basa Arab. Jadi dina pupujian teh loba kecap anu asalna tina basa Arab saperti ibadah, salat, sakarat, jeung elmu. Lamun dina kamus basa Sunda biasana sok make pituduh huruf A kapital atawa AR anu hartina eta teh tina basa Arab. Ngartos dugi ka di dieu? Upami ngartos, alhamdulillah. Upami henteu ngartos, mangga hidep tiasa naroskeun di grup WA Mapel Basa Sunda. Upami ngartos, ayeuna hidep eusian absen jeung kerjakeun pancena
dina link Google Form anu tos diserkeun di grup WA Mapel Basa Sunda. Sakitu bae pangajaran dina dinten ieu ti Ibu. Hatur nuhun. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.